Assalamualaikum sampurasun wilujeng patepang di kanca mitra kaum YouTube sadayana sarang barudak tukang ngaprak kaleuweung. Dina kesempatan ayeuna teu aya lain nyaeta sejanuluykeun hancang ngurak anu tempatna nyaeta di daerah Pasawahan Cipalasari anu jauh pisan ti Pilemburan. Cenah baheula ieu Cipalasari teh merupakan lembur badag keur zaman goromolan, tapi kiwari mah pada ninggalkeun kusabab jauh akses jalana. Wah, bahayanya ini bro. Badag cara dicakar segala, bro. Aduh. Daerah Cipalasari memang teu baheula geus kakoncara yen di ieu tempat teh loba pisan belutna. Jadi atuh teu matak heran mun kitu mah loba anu ngurak jeung gampang pisan. Sabaradana? Oh, bisa katingali. Si Mang Ecep geus strike deui ieu mah ya. Belutna lumayan gedenya Mang Ecep. Wah, mantap. Betot ya menang asik. Sensasi ngenyang belut keketegan pokoknya mah alah. Abang cuaca keur usum hujan nya tiris segala rupa hujan turun deui ya kapaksa kuring keur anu rame-rame ngurek belut ngiuhan heula di saung sawah anu matak betah sisi wahangan nempo pare keur remuk hejo cai cor-cor matak hoream balik nu aya betah. Waduh mengisaung gulai Mantap tengah leuweung. Sok yang sabaraha bungkus Kang? Alhamdulillah ya teh paminuju saya mah 10 bungkus hari. Aduh sekali naik ageng katana oge Gus. Sabab wanci maju kaburit sanggeus raat kuring jeung babaturan waktuna mulang. Sabab geus bebenangan belut waktuna balik ayeuna mah. Mangga sakitu rupina sampurasun.